Hayu baturan abdi nyen cireng isi anu badag munuu demplon kos anu nyeuna. Ari sirah mah teh meuni lieur di jedudanda coba irung meler leho ngacai. Tapi keukeuh we barang dahar mah hayang geuninganan. Untung we teu boga teteundeunan daging pamulang samung ting menang zaman mana. Tamat teuing nangai gado ngaburayot cing teh urang olahkeun we lah. Heueuh urang jieunkeun kadaharan anu enak cing teh. Keur usum sugan ieu teh nya loba panyakit cager budakna ayeuna bagan indungna kalah geuning. Ti isuk ieu teh ngariringkuk we lain ti isuk ketang ti kamari ieu teh ngagojod we dina kasur. Ieu ge dah hudang so teh budak we pangagalai wae geuninganan. Cing teh jigana lamun ngadahar lada-lada ngeunah keur kieu mah. Maksakeun we ieu teh hudang coban ngali tengah imah meni paburisat sagala aya. Heueuh runtah cocoan budak aya piring aya gelas jeung di tengah imah teh lain duit da ceu anu balatak teh. Pokona mah parat ka dapur jeung gerohaneun bete langsung we di gerohan diberesan sakalian cing teh lah kagok. Leuwih bete dimanikeun di kupiak sugan we cager cing teh. Sing karunya kabeh teh atuh ya Allah tong seuna gering sing cager pokona mah. Lamun urang gering dikumahakeun meureun budak eueuh nu ngurus. Heueuh lalahan di imah teh ukur jeung budak untung we lain di pangumaraan. Atuh da segala naon kusurangan eueuh anelkeuneun pisan. Eta oge da boga indung deukeut beugeun kasibukan sorangan. Heueuh pan ngari tak kebon ari wayah kieu mah. Ari sore mah peuting eta ge osok maturan ari keur teu ngareunah mah. Heueuh ari keur kieu teh karepna masuk hayang boga salaki deui we jang maturan di imah. Sakalian keur kieu sok ripuna teh da. Budak gering urang keur teu pati cager hayang atuh da indung nguruskeun. Ripuh da segala naon kusorangan mah adeuh. Jeung lieu pan ari budak mah teu nyaho indung riweuh teu nyaho indung gering geuninganan. Komo budak keur teu ngareunah mah nya bele nya goreng adat. Ieu mah nyen cireng megalodon ceu. Ngahaja nyen cireng teh sing loba ieu mah jang stok jang deungeun sangu. Heueuh mah ari hayang ari arek dahar ke kari ngagoreng. Pokona mah keur repot kieu mah kudu boga deungeun sangu anu babari. Ari sangu ona mah da selalu nyolok dina Magicom. Beres oge nih ieu ceu riweuh-riweuh ge jeung budak nyen cireng teh. Urang langsung we cinte gorengkeun yang gerang ngasaan. Tah ieu teh anu leutik mah teu ladak jang teteh aput jeung mamangna. Tah ieu mah segede alaihim jang indungna. Pas dibelahkeun teh tuh meuni amu cuy. Wareg ieu mah ngadang hiji oge. Pas diuapkeun teh geuning meuni ngeunah kieu cing teh. Haeg seungit daun jeruk ladana mah teu pati da ieu teh da make cabe gede. Sugan we atuh ieu mah tak cager kana sirah anu riet ieu teh.